atikah nagrak anu bager sadaya ngiringan aku nyangakeun kawilujengan kang aduh kasadaya kakaom daun sinang laya para petang ibu hajah atikah nagrak deui cisarang tan lemur puhun wah bilih seueur kalepatan hapunten anu kasuhun Pak Alit Polada hapunten anu kasuhun nyangakeun kanggo ka Bapak Profesor Dr. Herman aya moal supadi jumaah Bapak Profesor Dr. Herman deui melakna di sisi ampun teuing Bapak Kasta neda suka neda maaf pilih abdi sok langkung saur Bapak Dr. Haji Ayu pilih abdi sok langkung saur nyangakeun kanggo ka Ibu ngalacai dina ranca Kang Cecep Gundala si Banyodin nading galeng Aduh panganten Neng Ruwanti aya si bisa para kanca nyangakeun kawilujengan abarana si Omas Cek Dalang Wisnu Lobat hapunten anu kasuhun mudun nyangakeun kanggo ka baraya Nep Andi Pongkorang mah bos Arifin anu sayang di lurah gunung saung di anak penana saung di anak hariwang pahajat ibu hajat kapayun heula hariwang panutan ati hariwang panutan ati sok jeung dirabutengan bos ewen putra jingga nu bager sok jeung dirabutengan ek naik kana gede bos Arifin anu bager pacar tereng karembangan Bos Arifin lamun daek masih ngepante geningan Wahyu anu bager bos panggung anu bager ulah asa kahalangan Wahyu kapayun heula turiang dina babatu Wahyu deui bos panggung anu nyaat Ayah Wahyu badi jika hayang jantang ke mata bae gering pikir pahajat mana ibu hajat mata bae bos Arifin anu sayang di lurah gunung saung di anak penana
bager bos panggung anu bager ulah asa kahalangan turiang dina babatu awahyu deui bos panggung anu nyaat Aya awahyu ibu hajat panganten burubut ku janji tangis panganten deui pahajat deui diri pinangika nyeri panganten ibu hajat sari rasulaya janji tesangkia kasih pahajat ibu hajat putega dia kanya kaya harga tisarila estu garing ajen diri sang dipilih balade setan dipilih ku sapi pantonan ningangan pahajat deui ibu hajat sanes pi jodohna leungeun bari ngeraya digit sarekna ngajog panganten anu bageun ari panganten istri pameget kapayunan sakedapang Bapak panganten, ibu panganten, sareng panganten isi pameget hatur nuhun pangasihna gedung dhuwur kali samung pagulingan ya sepi papatetan samia murag samia paling lan jeruk manis banglus lampahe punyaletan saking nagara gua kendra sakilat hanca katigas kumangsa kacarios di hiji kampung katelah Tegal Arum anu tadi nama ieu kampung teh biasa-biasa wae nanging ieu kampung teh kiwari jadi lautan jalma disuklakna tisiklukna pada sumping maksudnya seni lumangsungna blabar kawat adu jago merebutkan istri anu gelis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu taya nunuruban daya sanes putrana lurah Togog Tejo Mantri kakasih Laila Sari memang kajojok kemana-mana kagelisanana iya putri nalurah Togog Tejo Mantri
seueur lalaki anu kaedanan uka gelisanana ucampernikna oge ku solehahna itu ujaring carita atuh ieu kasempatan teu diangu ku Lurah Togog teh Cumantri margi Lurah Togog teh Cumantri majalmi napi duit utawi matre ye saemara anu tiasa ngiring saemara teh sanes jalmi biasa-biasa margi daftarna kanggo saemara ieu Lurah Togog nyimpen harga anu sageung-ageungna teu kahontal ku jalmi biasa teu kaberi ku jalmi leutik seseueurna raja-raja anu ngiring saemara margi kanggo daftarna oge kanggo jalmi biasa mah tiasa najong galeng atuh seseueurna para raja para mantri paling leutik gubernur anu ngiring saemara anu jadi jago saemara teu aya sanes putrana anu cikal kakasih Jakata Milung memang kasaktian anak ieu Jakata Milung lain enteng-enteng kasaktian anak manggulang-mangguling mapakan para dewa di sawarga Maniloka dugi ka ayeuna lumangsungna saemara dinten kagenep teu aya hiji oge patanang anu tiasa mapakan kana kadigjayaanna ieu Jakata Milung sadayana jadi pacunang kok kasaktianana dina dinten anu katujuh dina Mawan Cipecat Sawet inten-kinten tabu sapuluhan nu nongton parantos ngagimung deui oge peminat parantos ngajajar dina kursi anu disayugikeun ku para panitia anu jadi panitia saembara langsung Lurah Togog teh Cumantri parantos majeng ka tengah lapangan saemara disamut dening surak hambal-hambalan para penonton oge para peminat nawiskeun saemara dinten katujuh bade kawitan alum mampah Lurah Togog teh Cumantri teneng ludeng kepapak dening leang-leang kanca para penonton sedaya moal suwe deui ieu saembara bakal dikawitan hidup hidup ulah kenatnya ikhtiar ilmu dunia sia nu goreng perlu disinglah nu goreng perlu disinglah hidup aku hidup buka deui aku urang yuk monggo sakedap deui saembara bakal dibuka ku Jisim Abdi ya hidup nanging sada acana ieu saembara dibuka monggo
Disim abdi aina bade ngaging sirlingi Laila Sari kaya tengah lapang sepak bola. Saya Nyata supaya para peminat langkung semangat. Mangga diaturanan lingki neng Laila Sari diaturanan lingki. payun gelis. Laila Sari ngalangeor lir macan tinangan sadaya nak panempo ngusir kai Laila Sari anu memang kagelisanana mapakan widadari. Seueur lalaki anu dijengkang kaya anak-anak Marukana. aya wae anu balik ka imah Naon tak kenal. duka bade naon Tapi apa? ningali kagelisanana ieu Laila Sari. Lahir cai. Dalam dense samping songket nu harera duh semaka pihatur kahonyong panjenengan Ramadewaji nuun gelis mangga linggih mangga kaula nuun. Wah, tinggal batur. Gelis bener do. Wah, gulis woy. Cantik. Gulis woy. Uroy bintang pantura we wah, Mangga ayeuna urang ngangkir wae jago saembara. Wah, saya Nyaeta Jakat Temilung. Jakat Temilung teh nyaeta jagona nurun ke bapa, beungeutna nurun ke indung. Lamun ieu Laila Sari maha beungeutna nurun ke bapak. jauh atuh. Mangga diaturanan jago saembara Jakat Temilung diaturanan. Hidup jago hidup. Payun jago. Hidup jago hidup. Hidup jago. Jago urang hidup. Jago kami. Beres jago. Semah kepihatur kahonyuk bapak diterima Temilung diterima diuk Temilung diuk mangga bapak mangga mahas damang kakang ayah hibar tenang gelis nyai ulah salempang jeung hariwak Beres. sapanjang akang masih kena jag-jag moal anu bisa ngelekeun akang tenang mangga ka para penonton oke para peminat sate acana ieu saembara di ngawitan urang merdehkan asina Gusti munajat kana kersana nu kawasa urang ngadoa luyu jeung keyakinan oge agamana masing-masing supaya ieu saembara aya dina kaayaan salamet saembara aya dina kaayaan aman tur tentrem sadayana. Mangga urang kawitan ngadoa sadayana. Perlu disigla. Hajat anu bagel dicanda kemajan kasih
Hades June nyangga lekenan bari kereng tiki nandang karim wah bos Arifin leuwih kuda pacuan ulah reka Arifin leuwih kuda dadi ngawi aduh bos daerah asmara ari di Bantun mah kasuka jadi masing bikin dapat niatan pilari Bapak Dokter Haji Ayu Ridho Pangeran larang pinanggi kabacang nandung jaman nulung dati nulungan ari kan leutik dami kaheman kanu poe kencangan palit polda nguling bejaan jalan ari sing hade
model anu bagus jadi patokan agama salah sok jadi tukena hari nu matang ulah kagabah kadang ayah haragaan adi dikresna nu bagus mun urang teu hari pamirik mah pamirik gamelan bawi hari nyukunan mah nyukunan beratna kari waspada nirakaton pada tumarangan waspada nirakaton pada tumarangan ampun mangga para penonton ya saembara sekedap bakal dibuka iya hidup nanging satu acana dibuka jisim abdi empetut badai umat jaga para penonton sedaya nyata kanggo tiasa ngejaga keamanan sewang-sewang sumohon mangga kanggo ngejaga keamanan sewang-sewang sanaos para petugas keamanan perantos saya nanging orang selaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab nyata tiasa ngejaga keamanan supados ki aya dina kayan tarif turtu manina oke anu nonton ulah parayun teuing anu penek dipayun anu jangkung dipengker anu hidung di mana cia nu hidung cenah balik saya mangga oke anu icalan tong perayun teuing bisi ngaganggu karena lu langsung naik saya bara blabar kawat ngatu jago oke selajengna upami perantos jajan eta penonton runtana ulah dipijen bae di mana bae kada dipijen di tempat runtan perantos disayogeken ku para penitio tahakan jeung piringna kaparan roino yogo anu nuju barang lebok kade talok mas sesakeun keur aing saeutik aya sesakeun bututna meuni kabita ningali acar lauk mus mas sae para penonton sedaya JC Mabdi badhe ngadugikeun saa-saa eta ngomong anu badhe nglawan jago dina waktu sunyeuna anu perantos daftar kana daftaran di Simabdi dina dinten ayeuna teh ke urang tingali heula sakedap ayat 28 jalme ya rame oi loba himalah parantos diundi panitia tadi parantos ngocok dikocok-kocok ayeuna dikocok-kocok airnya dikocok-kocok anu keluarnya eta nomor undian 23 nyaeta Prabu Bimas Kendra saking negara Jonggribah mangga diaturanan Bima Kendra iya hidup yep
bapak mertua. Piye ki? Kawin nurung mertua. Walah, gelis. Laila Sari bagi dukut bagi gulajai. Doakan papapnya. Doakan papapnya. Walah, aduh poho we kanu kolot aing loh. Walah. Saya salira Bima Kendra. Saking negara Jonggerbah. Nggih. Perantos uningan karena peraturan Semarang, Gus. Nan wae lah pokona mah peraturan Semarang pokona mah hiji di mana gelut teu menang nyolok mata. Nyolok mata lajeng najong larangan. Maksana nya larangan tong ditajong. Maksudnya jelas abdi mentu apa? Si Joni tong ditajong. Si Babarian atau si Samenit tong ditajong. si Tepayaan Si Douglas tong ditajong. si Pedro Lajeng teu kenging aya tuntutan lamun pihak jago atau pihak peminat aya kacilakan bedi teu dugi ka maut teu bebas kana cung semara. Sae mangga mana jagona? Ento acan. Margi aya administrasi anu kedah dibayar deui. Apa teh kaula teh geus daftar 20 juta? Eta mah uang pendaftaran. Ieu mah aya uang administrasi anu teu acan dibayar. Uang naon? Uang konsumsi. Leres sabaraha? 10 juta. Loba duit kaula mah nyai tah. 10 juta tah mangga canak bapak mertua. Loba duit. Iya, beungar aing beungar. Alah. Pancing kudu geulis mah tuh. Era we aing nempu bapak jiga kieu ye. Da pada ngomongkeun jadi papa aing teh matre. Kieu we. Parantos henteu acan. Naon deui? Uang keamanan sabaraha? Sami 10 juta. 10 juta mangga tah bapak mertua 10 juta dileuwihan 5.000 tah baik tah lumayan yang parkir noon bagja aduh aing gremet teh boga bapak kieu Leung mun mere mah ka Aisyah gegernya mana wae da ku aing kadengi aing kekean teh keur babatok sia. Lamun aing modar pan warisan teh ku sia goblok. Tah dituluikeun dah tuh. Piye iki? Jancuk. Gejeng jancuk segala. gaul lah sih. Parantos ento acan. Daun deui. Kebersihan konsumsi sareng uang keamanan. Sabaraha? 10 juta. Oke. Nyai tah 10 juta tah. 2.500 lebih nyai tah. Anak sultan aing batu. Hah? Saya mangga. Nyai, ulah non Ramadewaji, sok gramangkar. Mangga permios Ramadewaji. Allah, Nyai, aduh. Allah, eta punuk nu bodos gitu ampun. Cangkeng ini bukan jika papanting gitu ampun. Beda aja pamajikan aing lah, jika kotak amal ampun. Sakitu bebengna nih. Mangga kajago saya marang kepayun. Punten mangga. Sate acara Bito Tama kadang ngaprokeun panangan atawi jago sareng peminat nawiskeun ieu teh sayembara bersih atanapi suci. Bima Kendra Jakarta Milung. Iya. Mangga para penonton gerala lajuanan. Beres. Mangga keprokol atuh. Gus gandeng. Awas ya. Lamun sia eleh di podaran ku aing. Sia eleh aing sengsara goblok. Aing menteu ayang jadi jelema sengsara. Sia eleh digantung ku aing. Mangga. Ayo Neng. Sakata melung. Laulah bener anjeun geus tegara. Laulah parantos tegalana pati tegalana dibasakakan diksa kula parantos tegalana pati tegalana dibasakakan diksa kula raja diksa pojap sakula pawangan raja lalala rempanan jiwa peroka anak penak tunggal anak penak ajiblah ditegalana maju ayo Ose! Hidup jago!
Mangga engke ieu Bima Kendra dacan sadis sebat eleh. Eta ngagoleh ratuh. Margi upami disimadi ngetang diijik nepi ke 10 masih kene nambru berarti ieu sah elehna. Sok-sok hitung atuh. Siji, loro, telu,
meropot 5 6 7 lu Udang deh oi. udang deh jigana bogo kene kalah Lasari Oman kesamuilan gitu. lamun wani kajago mayar deui Oman kesamuilan gitu. bogo ka putri oleng jigana ya bogo kalah Lasari bogo kalah Lasari Karena eling tuh. ya bogo wani kajago barora Sieun talu. bade kumaha tuh ya mantong balik kanan dengan awewe nu hese di lemur aing ngelobakeun jablay dengan deui Neangan di pansel. sae mangga Bima Kendra eleh Hidup jago oi. patanang selajengna Saha. nyaeta Prabu Udak Setegal saking negara Bata Merah mangga diaturan lagi Iya. Hey. Jing sering segala tuh. Jorok raja tuh, oi. iya dong kok raja tapi jorok nyebring di mana wae lamun lain kape metohaeun ku aing didagor caream teh maneh opo iki lamun lain pimetohaeun ku aing maneh dibabat sia opo iki ujug-ujug nesu piye iki piye naon piye kurang ajar ojo dumeh sampean naon ieu teh aing teh daftar teh pangheulana euy poe kahiji aing teh daftar teh geus genep poe ayeuna ka-7 aing kakara diberi kesempatan menang leleur tinuliannya sanes kenging leleur sanes kenging penyogok nanging kan ieu teh perantos hasil undian wah undian waduh ya bener-bener teuing ya ayo yang pada ngiringan mangga datos daftar pada bedok mangga tuh si Wios yang ngilu daing bogo nanging aya administrasi tak can dibayar nyaho uang keamanan uang kebersihan yang uang konsumsi 30 juta hargana mana ya aing geus bawa nyiapkeun 30 juta tah bawa baik sia merah hajat meleg euy dek hajat meleg hajatan naon nu penting duit Duit cair. sim penting oli noon haling opo iki haling dapur kuing jago semar tuan oh mangko nanging sada acan nepi pertama kedah seselaman heula najis geus wudu aing teu kudu sesalaman oh ora apa-apa haling sae mangga nikah sae mangko haling udah dagor cari hamna tuman Ledot gitu. lamun sia eleh sia di pondaran jancok Aduh. tenang atulah waka getah sarupateun sadayana oge kedah leuleus jejer liat tali landung kandungan lao hei Awan jago atuh. Tok cicing we jago. kayak teh sekedap woi Jago lawan. kurang ajar Lawan jago. Jago lawan jago. Tok cicing we jago. Wop. Hidup jago. Udah. Udang segede hulu.
Asa Syarifuh. Nulala jogbong di lemurna setan deh. Kurang aja, wes. Iya, Awas jago. iya. Alah. Eta jago teh mah. Rek molor mah di imah we euy. Kira ada kepoleran mah. Euy, sekalian mau bantal euy. Simutan sekalian. Rage ge si goblok ge. Rajas. Woi. Iya. Wap. Hidup jago. Kira ada medok mah. Wah, naonan. Udang sia gede hulu. Udang si Asam Urat. Kapolontok na we. Udang sia merudul. Asam Urat. Agak ku, eta kumis we gede tai si Asam Urat. Itu pas saya. Malah lajo we goblok. Kumaha aing we. Abida-bida teh make jeung disebut kumis aing juga tai. Ngajaknya na atuh. Abida-bida teh lamun kitu turun gelut jeung aing kabeh turun anya. Sia wani mah ka dia. Nguningakeun ka Prabu Udak Setegal sekali-kali untuk kenging nyeksekeun anu lalajo. Ya, hidup. Margi anu lalajo mah bebas. Ya, hidup jago, hidup. Nuhun gok. Bade moyok, bade muji eta hakna nu lalajo. Beres. Nu lalajo mah bebas. Rame lalajo, untuk rame balik. Iya. Boga duit jajan, untuk buka duit yang nganjuk. Anjuk, lulajo mah meunang. Simpel. Sakali-kali untuk kenging ngahoroyak atanapi nyarekan anu lalajo. Hidup ya. Loh. Jeung panitia na dipodaran ku aing goblok. Bener teuing cenah. Wih, kemana wae, euy? Keamanan teh kemana wae atuh? Teh, eta bager wae boga keamanan teh. Kadon nangkep drum weh. Abina-bina teuing samangin nyarekan panitia goblok. Abina-bina teuing nyarekan panitia sarua we nyarekan aing. Ya, Ya, aing keamanan di dia linmas ta, linmas. Ulin ke masyarakat. Abina-bina teuing macem-macem ka aing didagor ku aing. Yo jeger Kalimangis aing goblok. ieu Saya. kopral epong. Abina-bina teuing macem-macem ka aing dodet ku aing. Beres kopral epong. Dipegat sebaliknya ku aing goblok. Kabina-bina teuing sateh. Hutang pati barapati hutang wirang dibayar wirang macem-macem ka aing. Ieu topi. Topi-topi sia tuh eta mah. Topi geus memble di babawa tuh. Topi maneh. Aya bahan gelut jeung topi aing ye. Tapi ting aja dong situ teh bodi sirik aing keur amek. Abina-bina teuing macem-macem ka urang dia awas ku aing. Emangna aing rek sieun sanajan aing hansip. Awas ya ku aing. Aso. Piye ke cancok. Awas ku aing, awas ya. Aing. Bagi serangan. Itu kayaan anak beki siang beki rame antawis jago sareng peminat nanging hiji oge teu aya nu manggap mulia ku kasaktianana Jakarta Milung memang sakti mandraguna tun urang tenden dihandelem hieum gesan sampereun ieu ge cak urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti nyokot ninggalkeun ge bakal ngazamber deui. Kasarius Di mana? di kampung anu nyingkur sisi gunung. Katelah kampung Tumaritis desa kenal Kurowong. Panganyerkanana hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh. Kaasah ku pangabisa kapatrik ku pangarti
senyatana Kisabda Palon Lurah Semar Bagranaya anu kiwari kulawarga Semar teh nuju rengating penggalih nuju sedih prihatin umargi kalakuan salah saurang putrana anu ungah adat tadi nama kulawarga Semar teh estuning dipika hormat ku sadayana nanging kiwari dipika geuleuh diomongkeun malahan seueur tatangi anu tadina ieu Astrajinga teh jalmi anu resep heureuy loba sempal kapiguyon pikalucueun pikanineun nanging kiwari Astrajinga jadi jalma teu kaopan teu payaan ngulit bawang gampang ngamek malahan sering ngamuk ditumariti seueur tatangga anu karugian ku ieu Astrajinga tekal aya kebon diawut-awut kebon sampo kakarecep ge dicabutan deui balong dibedah-bedah ke tanah ya yang kulan wa kadieu kasih dawala kitu ucu gak sae asa dipopokan kokotor dewe ku si cepot teu aya anak dah nakumaha jadi kieu anak aing jadi ungah adat mah Kakang Semar kadieu mah urang badami anak urang jadi kieu aya anak Jalmi utami oh ya anak aya anak mu aya nu nyisiku di pinasti salamu diri mu aya nu nyisiku di pinasti salamu diri cung kulan wa saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun gak laras sok mineng ka Bandungan sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu reureuh-reureuh laras wa angin kadar tinu kawasa nu bakal kasorang jeung karanapan semuhun saperti anu karanapan ku uwa kiwari ucu gak nakumaha wa oh jauh tina panyangka jauh tina dugaan deuleuh ucu gak perkawis naon teh lain agul ku payung butu tua ti ucu lain goong nabeuh maneh gak lain nikukur kumaha teh wa wa teh cenah saacan ieu kajadian teh jadi keluarga tuladan ih dasdanya wa dipika hormat dipika serap semuhun eta pada ajrih lamun papangih jeung wa teh ucu danya atuh wa tapi kiwari eta tengan ukur tinggal waasna gak kumaha wa tinggal aya bejana tinggal aya dina implenganana dina lamunan uwa kiwari ma uwa teh ucu dijauhan ku tatangga gak kunaon wa loba tatangga anu ngadak-anak pinah ti Tumaritis Allah
mung saampar jeung Uwa Doh. gara-gara kelakuan Akang si Laing Ucu Nah kunaon si Cepot kunaon akang teh jadi ungah adat dah gampang kasinggung doh ngulit bawang tekaopan tepayaan sik-sik melik gampang ngamuk lamun kasinggung teh Ucu sensitif wa loba tatangga-tatangga anu datang ka Uwa minta ganti rugi ka Uwa doh iya cenah mah kebona diawut-awut ku si Cepot tu geuning eta wa aduh pare dicabutan deui ka kareket ceb oh nah deudeut teuing tatangga gara-gara si Cepot teh Ucu ya jadi ngajar komo enung si Laing mah Ucu nah kumaha eta wa balik di pasar teh kitu we kadang-kadang ngagukuk di kamar bari ceurik Ucu doh kunaon di baledog cenah ku tatanggana Ucu alah nepi ka getikan lameuna teh teuing eta tapi parandene kitu Ucu kumaha genteng-genteng ulah potong sae sanajan begeng tong digotong laras Uwa moal wae nyalahkeun si Cepot rek introspeksi diri Uwa we sae wa bahwa meureun Uwa teh ngadidik kanu jadi anak cetan sukses deuleu Ucu rupena wa urang muhasabah we Uwa teh Ucu sae wa da sagala rupa kajadian teh nu tumiba ka urang teh kumaha urangna doh Pangeran muarek nyiksa nyenga ganjar ka makhlukna lintang ti makhluk kanu kudu eling kana siksaan jeung ganjaran pangeran doh laras cilaka jeung salametna jalma gumantungkan amal perbuatanan semohon wa meureunnan Uwa oge milu salah Ucu moal pati-pati kieu Ucu yakin ngan meureun Uwa kawajiban kanu jadi anak ari nalek mah meureun wajib Ucu sakadana wa Ma Akang Semar kadieu geulis bojo bapa doh harapan doh samping sok berdoa nu harena doh ridho pangeran kumaha wae ieu teh Kakang Semar anak urang urang talek meureun ayeuna meujeuhna mah bawa teridoeun meureun pedah kaula inung sampeuran Kakang Semar moal nepi ka dinya mah amana sidawala jang bulan wa dia kasih dawala ketu sae mangga akang bulan di sahur itu ku bapak sumuhun Gusti jadi kieu awut-awutan deuleu kula warga nya anak kunaon nya akang na eta era aing ka mana-mana teh pada ngomongkeun nya pasti akang jeung tatangga siri baleng ka kuring teh bisa kompet dawetkeun aing ning si Cepot tadina hade apa nakangnya eta teh semaka hunyuk panjenengan Bapak diterima yang diterima mana si Cepot duka atuh pate terang Pak kumaha wae mana si Cepot jang mak semaka pihatur mak diterima dawala mana si Cepot duka atuh Pak kumaha wae ieu teh urang ya rek kumaha tindakannya era Pak harengheng ku dedengan pajejet ku dedeleuan marukana tatangga loba nu protes laras tatangga loba nu karugian bapak loga nu karugelan BEH mah bedi tu ngawarung tutup teu buka-buka nah kabayang warungna deusian soang 8 babacak
nepi ka babacak di warung Bapak dulu itu. Ustad Ayub boga koina nyanyawanan goblok dipilok Asia kumaha lauk dipilok mana apa di saatan caina teh koina teh cing galarapa dipais geramanya ya koi dipais dulu itu aya nini dibeberik nini dibeberik sumuhun rek naon majar teh cenah kulitna meh cangker rek diistrika dulu itu tekaop ayah hayam beak kusaha ku si cepot dulu itu tekaop ayam meri beak kusaha si cepot ayah entok beak kusaha si cepot tekaop ayah enog beak kusaha ku abdi tama menyari abdi polos dulu itu tangkal kalapa dipelitur tulu dihamplas heula meureun nya ieu mah tibalik dipelitur heula terus dihamplas tulu dipaku tulisan XTC kumaha wae ieu urang kumaha wae era punten da Bapak teh aturama napa kedah kumaha ieu urang abdi lieur ditanya ku abdi ngadon nonyok kana irungnya irung manyangan ya ku si cepot tah babatok sia teh baheula ge kitu kantos si cepot di rukiah Pak geus baheula kumaha ustadna nu kasurupan kalaka ustadna nu jengkel gagah teuing meureunan jina parantos dicobean di rukiah ku Ustad Ain geus cik kade cek dewek si cepot teangan ulan si cepot teangan sae mangga teangan wey ieu mah kolot teu mending ngarenyak tong kitu Pak keur mariweuh teh Bapak teh kokorokan wae milu adat-adatan nya ulah gede amak Bapak teh naon tak gening eta aya gening di mana iya di kolong di kolong Bapak keur naon di kolong keur nengan receh dengan 5 perakan saur Bapak ka dieu cenah Bapak naon titah ka kolong coba Pak marokana kumaha jang ka dieu jang ka dieu Astra Jingga jang Astra Jingga kita tadi ge ngadempes di kolong di barengan kucing buduk lami-lami sadar ya Astra Jingga yen kelakuanana teh parantos ngajahetan manah nu janten ramana ngalunturkeun wibawa jeung komarana atuh sadari Astra Jingga kana kalepatanan yang jang Bapak kunaon jang wah aya anak kunaon sia teh jang kunaon kunaon jang anak king anak maja ma kunaon jang demi Allah mak lain ku mak
dari ka kuping cenah materi do pedama inung sampuran demi Allah ma parantos diaku inung lahir batin ku abdi ma kunaon anak king anak majang kunaon jang geus tong cerik wae cu kunaon ganeng cu goblok daya ngomong jeung sia aing udah kawing mah kitu wae sia nu kaing kitu wae mah eueuh nyaahna sia kalanceuk teh naon salah abdi loba goblok teh diomongkeun mah tiba heula nepi ka ayeuna si loba salah ka ini apa jang sok reureuh heula cirikna geus anu totohan kabela tandangan katunggaraan cinta tresna timbang umur tersangka bela nu encang langit gencang herang cika huripan dileuwih sifat tahunan direkan napa bantunan kiwari ngan karingan langit dongeng endah katumbiri taraji langit nu asri widadari turun mandi lungsur di kahiyang Gusti rumasa diri gagap ngagadaba alam indah kagungan Gusti aya awahyu Gusti kiwari gunung Pulisti nu tinggal cah
Semar semar ya winangun semar kuntum dan Semar ya winangun semar kuncung pakuning alam siti bentar kang putra iya kang suka seri lamun can panggih jeung jati diri tapi lamun geus panggih jati diri bakal seri dina sanubari ieu wangunan rumpaka teh saeutik gedena aya nyambung jeung kalakuan si lain tah si lain teh ayeuna teh keur leungiteun jati diri jati kasilih ku junti nu nya di lain-lain nu lain di nya-nya orayan di baleuli datang oraynyaan di tengeulan rumaos Pak dewek moal rek ngabahas kalakuan si lain ngan dewek boga kawajiban merendah dewek teh buruk-buruk papan jati hade gorengnya dewek teh bapak si lain dewek teh kanu jadi anak teh eueuh dunya kinasihan gedenya aku gedena bagernya aku bagerna gorengnya aku gorengna kasepnya aku kasepna jantan sepuh bedegongnya aku bedegongna pon kitu deui solehnya aku solehna syumohon Pak tah dewek teh sakali deui moal rek ngabahas kalakuan si lain moal daek dewek nu borok dirorojok ngan meureunnan hakim geus netepkeun sagala rupa kajadian moal jadi tanpa sabab moal aya haseup lamun eueuh seuneu tah dewek teh boga kawajiban ka si lain rek nanya ke naon si lain teh jadi kieu teh kasang tukangna kunaon da jati diri si lain teh lain kieu leungiteun udagan si lain syumohon Pak cik gera balaka ka dewek ulah aya anu di dinding kelir genang siloka gera pedar sacara basna lamun aya kahayang pek gera nyarita ka dewek nuka dada nuka duga mah meureunnan ku dewek dilaksanakeun lamun henteu mah wayahna da kaayaan dewek saperti kieu cik hayang naon si lain jadi kieu teh da pasti meureun si lain teh mata kitu ge aya hal-hal satukangeun teh eta Pak Jang sateuacanna disimap dihapunten tina samudaya karapatan Pak geningan abdi teh parantos ngajaheutan anu janten Bapak dihampura ku dewek mak dihapunten kumaha Jang dewala hampura dewek dewala sami-sami aka kunaon Jang dihampura kolot mah geus di lautan hampura teu dipenta oge dewek mah geus masrakeun hampura leuwih ti heula cik hayang naon naon tidak cicing gebogna teu as teh tadi teh anyar gebogna anyar jigana gebogna buatan Cina ieu mah ya bisa jadi dari Binjai cik hayang naon hari kawitna mah Pak mata abdi kieu teh salareda saur Bapak abdi teh alasanana
naon ai kawit nama abdi teh sebulan anu kapengker naon abdi teh ngimpi ngimpe naon jang ngimpe naon dina impian teh abdi teh keur ulin di Patamanan tuluy eta taman teh endah Pak katinggalina kemang-kemang warna-warni hejo lemok dang daunan rajegna tatangkalan marga satwa rupa-rupa menu gede mantuk detik pasuliwer di salada di tengah kolam di tengah taman teh aya kolam sumuhun di tengah kolam teh aya air mancret air mancur meureun teh eta mancur mun bae da aing nu ngimpina lain urusan ngimpi ai bahasa mah beuting ngimpian mancet ujang-jang tong dibahas wae atuh geus mancret nya sidik si eta mah kieu tong di jalanan wae tuluy dina kolam teh pinuh ku lauk Pak lauk loba sumuhun aya sabaraha hiji aya 3 loba geuning mangko pinuh jalan tepi 3 malu lauk naon wae aya lauk mus mas lain mus tuluy lauk mujahidin mujair lain mujahidin tuluy lauk betekok betok tuluy abdi teh betah Pak dina ta kolam teh diuk dina kolam teh dina tehana teh ai suku ku abdi teh kucuprakeun kana cai ucang-ucangan dina cai kucuprak teh geuwok teh digegel hancip ya manyan dina balong aya hancip ngaranna ngimpi bebas ngimpi mah hancip rek nonoge mana karep aing ngimpi aing teh anu protes aya hancip palit May antep akang dengekeun. Genjang antep jang. Hancipna keur latihan renang. Tuluy. Barang abdi keur salikna teh dina kolam teh Pak. Abdi ngareret ka palih kidul. Tuluy. Langeor teh Pak. Orai mangaleor. Ieu mah langeor. Aya naon? Aya istri Pak. Aya awewe. Sumuhun. Gelis teh Pak istri teh. Gelis sumuhun ngange acukna teh kayas